urang kumaha cinta akang kanyain sakit gede na. Tuh imah ngajeng-jreng salima-lima, mobil satiluti urang kumaha akang kanyain teh atuh. Kurangan we umur akang, menu tadi disebutkan ku akang teh jang nyai. Orang Sunda, orang Ciamis itu manis, praktis, ekonomis, tebal alis, sedikit berkumis. Kalau ke Tasik dia asik, kalau ke pantai dia nyantai. Gara-gara diudangkeun ku majikan isuk-isuk, pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Memang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Lalaki mah cek dol sumbang oge, sanajan boga naon pamajikan ratu kecantikan sadunia, ningali anu bengok mah di luar hayang sete. Lalaki mah orai kadut. Yeuh akang, montong ngaroko wae yeuh, ganti gerak ke mah ku permen yeuh. Geus nyi, geus dicobaan ku permen. Tapi geuning da hese hurung. Nya moal hurung atuh bedoang. Najan cinta kamana kiwari taya tapakna, tapi hate nyerina masih kerasa. Asa ku barariung, un mulus tengah peti.